Ih, kopi bareak. Nong kebenaran lah. Aduh, sore kieu mani modal ngeunah. Aduh, sini kebun aing. Dia yang isi di kebun aing. Bukan si dia. Hah? Dia yang isi di kebun aing. Dia tuh gawes dia. Pantas kebun aing baru hangit. Disingan ku dia iyo. Aduh, bol aing epetan deh tuh. Aduh, aing. Modal sia. Makana sia. Ulah modal di kebun aing. Gitu sih. Hampura mang, abet tina di kebun mamang. Oke, dihampurakeun. Geus balik. Aing kopi na, rokok na. Oh, aing ge pusing teu boga duit saperak-perak acan. Aing naon dia ka dieu? Biasana mah henteu. Bu, juga aing dirubah ku mamang-mamang ke kemari. Geus ngopi ka dieu lah. Mau sayur lah. Cak kacamata bentung sabelah. Oh, dia kunung cibi-cibi. Aing mau di Eropa ada kikian ge. Manyateun emang dia pernah ke Eropa. Orang kaya, Bos. Sosohoreun. Ya. Bang, pas kenyawan kebon anu ngisi. Iya, kunyuk-kunyuk jahat mah yo. Anu ngisian kebun aing. Geus naon di dieu? Hampura, Mang. Itu nyawa kebun mamang. Di jagat kulon, di jagat wetan. Eueuh wanieun ngisian kebun aing. Berak dari ya, berak leutik duaan tah. Hampurakeun be, Mang. Oh, geus lah, campurakeun. Geus geura balik, Ceng. Ulah cicing di dieu untuk hujan. Mata kacamata dah hibar katip angin. Geus balik. Nuhun, Mang. Nuhun. Emang dah gerak amat. Nyahoy deh. Laulah diomongkeun kena kamu. Subscribe kalau tidak disarankan di kadet. Jeung ulah poho di like, ulah poho di komen. Lamun teu di like, di pencit ku aing.